basa Sunda aya 3 tingkatan basa nu disebut undak usuk, loma, hormat, jeung lemes. Basa lemes salian digunakeun pikeun kecapagawean oge digunakeun pikeun nulian ti eta. Contoh anggota badan: huntu, waos, ceuli, cepil, leungeun, panangan, pipi, damis. Contoh barang: pakaian, raksukan, minyak, lisah, payung, pajeng, samping, sinjang. Contoh tempat: sawah, serang, enggon, pajuaran, dapur, pawon. Malahan kutu buuk aya lemesna, puntang. Duga kumaha etimologina, tapi jiga nama aya kutu nu muntang dina bukmena. Mangga nu bade mairan kantun nyerat. Salam olah basa. Cak duwi ka dieu heula. Mangga.